Just me and you. Yeah, it's just me and you. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sarang Aojak anu ti mana teh? Atuh acak rolling action. Atuh mau tinggal ganteng nah atuh. Coba kita punya endorsementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayeuna si Ojak keur di Moxi Channel, orang kolaborasi. Yap. Oh. Jadi rencana apa Moxi Channel naonnya ditulis we MOX IE. Channel. Oke. Pokoknya tong hilap di like, komen jeung di tong hilap di like, komen sareng di subscribe pokoknya mah lawas nu teu subscribe urang pojok. Ojok. Aya Biela, aya Beben oge. Aya Randy ieu pemeran horor. Bagus, bisa mentari ya dah. Bang, pinjam duit, Bang. Mau ke Thailand? Ke Thailand. Iya. Lagi wae sama si Tommy. Tommy, kapan balikin duit gua? Lagi ngobur. Haru. Say something. Wah, melotot. Iya, sok. Urang mah da ieu. Ye, eta geuning. Ini geuning. Lagi ada yang pengen diungkapkan mungkin? Jadi alhamdulillah ya, yang namanya silaturahmi itu harus dijaga. Ya, pokoknya nama jeung saha wae tidak mengkotak-kotakan segala sesuatu itu. Ya, rulenya bisa saha nu nyaho cobanya urang resep pisan baheula ka ieu. Ngapain pisan ke barudak teh. Ayeuna bisa bareng coba sih ga. Tanggep. Oh, aruh. Tanggep atuh tanggep. Pokoknya namanya barudak ieu nya penonton setia Moxi Channel ulah poho oge di subrek ya channel punya kita punya kita ya kita punya tentunya eta pokoknya mah kudu di subrek terus ditonton setiap postingannya dan juga di like komen supaya kita tahu kalau kalian sudah nonton bener terus di share di share apa nama mantap pokoknya mah pilih aya anu kurang naon bisa dikomentar. Langsung we nyari coba mau iya Manawi dihandap komen nomor rekening sabaraha bisi we nya eta mah nya eta mah mun jaga ye Jok, gimana rasanya main ke sini ke Ciuni? Mantap. Jadi loba duduluran. Gitu. Dulunya Anu kudu dikawin jeung adi urang. Cep nempel wae, Cep. Oh iya. Oh, heeh. Ya tuh. Itu tuh nempel wae jeung itu tuh maksudnya.
Beben, gimana? Mau nanya-nanya boleh nih? Boleh. Boleh. Eta panglima perang. Panglima perang. Ini ya Beben. Ini kan kalau bisa dibilang collab pertama yang channel baru ini kan ya? Ya. Nah, terus kedepannya mungkin misalkan ada yang pengen collab juga gimana? Hari emah kumanya anu bade collab mah hayu wae. Nah. Masuk teu kumpul lamun bade ngajak itu kan bade collab itu. Duh, yang collab jeung kitu tuh bade rame gitu. Sok isiin gitu dari macan jadi nanaon gitu kan. Oh, sok itu. Teu kumpul era teh gini. Dan bisa nanaon kan profesionalan didinya gitu jelaskeun. Nah, coba kayak proporsional. Nah, tuh anu teu pergi. Berarti silaturahmi baik gitunya inti namanya. Amang we ieu mah. Jadi gitu. Siap.